balong 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 susukan balong susukan alah mananya penumpang mudik teh sakieu lebaran geus deket mobil geus sayagi balong 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 susukan aduh can datang kene ieu pemudik padahal kan lebaran isuk di jaralan kene gitu balong 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 susukan duh geuning si aya jelema lah sugan we penumpang nu mudik Kang balong Kang mudik Mohon abi mudik balong susukan ari ieu jurusan ke mananya balong ieu mah sareng susukan akang bade mudik mohon emang dia narik muatan gitu laras sareng saha nyalira mohon abi mudik nyalira emang menarik muatan mana mobilna eta tempo mobilna geus aya kabalong kasusukan lain ka balong abi mah bade mudik ka Garut piraku mudik ka balong bisi we ieu mah jurusan kabalong sareng kasusukan akang mudik ka mana di antara dua eta urang dek ka Garut eta mobilna laras piraku mobilna tinu plastik Gusti batur tinu besi ere kumaha urang diukna eta da mobilna maju atuh di talian moal ka bawah atuh piraku mudik ka Garut kana mobil plastik di talian deui alah Gusti nu Agung biasa ge apanan elep teu kitu beus ari ieu tinu plastik ampun eta mudik kemana kasusukan kabalong eta di tatanya tadi kurang ya kenek ya kurang mudik ka Garut daripada kana mobil plastik itu mah mending lempang we kuat gitu lempang mending kana mobil sabaraha ongkosna 1,5 juta nepi lokasi alah kuat ka mahal ya ongkos mudik Gusti pirage ka balong sareng kasusukan bari da urang mah atuh moal mudik ka balong ke deui we moal kasusukan deui rek ka Garut eta maneh piraku jurusan mudik ka balong jeung kasusukan teu salah teu urang mah teu salah boro naik atuh erek moal moal urang mah ka Garut mudikna ge lain ka balong lain kasusukan deui aya-aya wae mudik kasusukan ka balong ka kampung urang mah bisi we atuh mumpung ieu lowong erek pinuh kumaha atuh da mobilna ge tinu plastik jaba jurusan mudik ka balong jeung kasusukan batur mudik ka Tasik Ciamis Garut tiap nu mudik pasti ka wilayah eta piraku ieu ka balong jeung kasusukan Gusti nu Agung kumaha ieu supir teh supir kenek maneh teh urang supir kenek urang mah kenek jadi kieu maneh mudik numpak mobil urang nya
tangke si mobilna ditalian ku urang ku tali rapia kayak digusur gitu. Sigan bakal kabawa boro-boro kabawa urang mobilna wae moal kadiukan kehen sugan maboknya Jempe saeutik kurang mabok tuak. paingan teuing Gusti moal balik ieu mah geus urang rek mudik rek neangan ojek we. Ieu mah ditawaran bisi rek mudik mumpung lowong jalan lancar gitu malah embung, padahal misalkan mun erek kari naik naon hesena. Mung moal kabawa plastik mobilna ge kacau geus lah urang rek ka ditu rek neangan ojek we rek numpak ojek wae me lancar. Juga tuh lieur ieu mah penumpang teh korek mudik tapi embung padahal urang bager mere ongkos urang mah 1,5 juta euy ka maneh khusus murah. Itu dah jurusan lain maneh teh jeung maneh mahal teuing abong rek lebaran ongkos kuat ka ditaik-taikeun karunya sia kanu mudik leung mun keur loba duit. Dan mudik mah biasana ge loba duit atuh maneh loba duit eta Boro-boro urang cukup ajang keluarga we jang nyieun kupat tahu. anjir nyeun kupat tahu karasa pulang ya urang menta tuh Bere teuing maneh mah ongkos oge mudik kuat ka jajaleguran kitu dasar dimanfaatkeun we ieu mah yeuh. mumpung dek lebaran Ulah demenang eta teh pamali nyokot untung teu halal keneh sia maneh asup neraka. so tau ieu mah boro erek mah 1,5 juta cereng lah langsung ngajios urang ngebuat moal direm-rem. Alah komo ieu teh direm Gusti Nu Agung kuliak cilaka kuliak tidagor atawa nabrak kumaha mun anu mentas pas ngebut terus teu direm rek dijeger ku maneh. Hari teu kahajam mah geus we soalna pan teu make rem posisina. Ulah itu teh picilakaeun angkutan mudik kudu siap mesin rem tanaga mobil kudu pas ulah butut ulah loba minus misalamet penumpang gitu jadi maneh boga pahala komo ongkos murah geus maneh asup surga teu ditaikeun ongkos teh. Nya urang hayang atuh ka surga. Sok mun hayang ke surga eta ongkos ulah ditaikeun 10 kali lipat kitu karunya penumpang sia. Siapa tuh moal ke mah rek 10.000 we. Tah kitu geus urang rek anu ojek. Juga tuh kadenya sing selamat. Omatnya sing bener narik muatan. Siap. Ayo Jer penumpang teh kalaka mamatahan ieu mah. Nya euy. Jadi misalkan mun aya penumpang gitu urang salaku kenaik ongkos teh pas lebaran mah teh kudu ditaek-taekeun. Da karunya manehna jang keluarga sesa gaji THR jang anak cucuna ayeuna mudik penumpang ongkosna ditaekeun kita tuh beak duitna
mau ditekuk ke kurang geus dosa urang teh asup neraka teh Gusti moal kitu karunya komo sa daerah moal kejam gitu percuma saya di mobil ge moal payu udah mobilna plastik deh guys kaditu heula